Balik terbuka bebenangan mual diberek ku aing peuting. Boga salaki aingnya goreng. Bisa usaha. Lek ngasakeun kompor gas eueuh. Suluh ge kudu nyer sorangan. Bina-bina teuing. Naon kudu ieu ku aing diasakeun parabkeun takana si eta. Sambaraan ku aing dioreg cocok-cocokeun takana sungut si eta. Salaki kitu nya gorengnya teh endah. Suluh kudu disiar. Beas mah komo. Anak hayang balanja boga duit 1000 ulakan yang meli beas yang ngasakan anak itu cukup Gusti nu agung pajar nama aing eta teu kudu babadog setiap unggal poe kudu nyatu kudu jajan nah cai kudu make kayu kalapakan pamajikan nyiar kayu ge haleuweung kukurusukan. Salaki mah didinya usaha. Teu boga bebenangan, ari balik teu boga bebenangan. Peuting mah hees nyeri awak urut bagawe anu teh hayang diurutan, beuh. Nasib kumaha ge nasib boga salaki kanu goreng teu bisa usaha bisa nangeunyeun anak doang anak bereuai parabaneun usaha mah henteu bina-bina teuing yo anak minta jajan mak minta duit 2000 dek meuli anu tuh minta ka bapak sia boro-boro jang sia jang joge eueuh boro-boro jang jajan minta ka bapak sia buku bapak jare teu boga atuh komo aing jadi indung tidi bare ku salaki mah tuh ajajan anak kumaha aing mah kudu tinggal merekeun kana anak. Cing beres salaki teh berada ongko nu kasep nu bisa usaha nu loba duitna ieu mah kabeneran nya koromod nya goreng nya hideung usaha tuh bisa atokeun pamajikan sagala-gala ieu ngalaan suluh bae nu diasakeunna eueuh deui. Ngasakeun naon aingnya? Si anak aing hayang baranghakan ke datang, hayang aremam, dihakan eueuh. Kulub cau, kulub mantang. Bata bae ku aing dikulub parap-parapkeun takana salaki aing nya goreng, goreng teh ya. Leper biasa ge naon nu disambelna eueuh. Masyaallah bae, heueuh. Listrik kudu dibayar sabulana. Ieu mah kadang-kadang nyalakeun listrik peuting nit teu daek nyala kunaon nganit-nit bae. Horeng pulsana beang minta duit ka salaki. Jang meuli pulsa listrik teu boga. Popoekan hees kakarandangan kana jubureun aing popoekan mencang aing teu dibere
Ya goreng ieu boga salaki aing mendung. Teka deuleu deui jepoek ieu heesna kakarenan kana jubur aing mungguna mah hayang. Endung aing teu boga duit mesti dibere ku aing kayak geus mere duit kana aing kakarak dibere. Beuleuman bae suluh diasakeun mah eueuh geus meulem suluh bae ulah aya nu diasakeun. Paling kahuruan imahna. Kudu ganti salaki meureun aing ya. Aya nu daekeun mah. Si eta teh daek misah kana aing. Olok maneheman cenah ku geulisna. Atuh aing nu geulis, sa pamajikan manehna. Aing merugi. Boga salaki model kitu nya gorengnya teh enak. Bisa bae lamun loba duit mah. Jelema goreng ge dikumahakeun supaya kasep. Ieu boga duit 1000 deui lah. Anak hayang jajan, dibeli berekeun kana anak jeung jajan. Teu beli cabe-cabe acan, ka sore tangeh kene mending balik salaki aing mun moal duit. Mun teu boga duit nyieun anak bae anak datang ka 17 aing parabaneun. Geus kupas saya bae anaknya hayang jajan siling cakar jeung dulurna boga duit 2000. Dijajankeun kana ieu teu mahi, dijajankeun kana ieu teu mahi. Dibagi teh duit 2000, disoek-soek supaya kabagian kabeh. Aduh, iya. Suluh loba kudu dileutik-leutik pamajikan bae ngek deui anak ceurik hayang jajan tu ngaranna ge budak kudu dibere bae teu nyaho dieuweuh ngahutang jeung urang ka itu dina buku ngabere laeng hutang kadinya nu 2000 nu 3000 nu 4000 geus teu dibere ngahutang ge kudu boga warung. Aya nagih ka imah tuh karena bapana minta duit. Minta urut jajan budak. Ku gede teuing. Boro-boro jang mayar hutang jang jajan deui we poe ieu teu meunang. Ku boga salaki tukang kokoret beh, macul melak cau. Mun payu dijual salaki kitu ku aing. Ojolkeun, paling payu diojolkeun jeung borondong. Ngomongna mah teh usaha ti kamari. Sugan boga bebeunangan, ngomongna teu nyaho usahana usaha naon boa, ngan mudah-mudahan dinoakeun pamajikan mengadoakeun bae ka jenting salaki goreng ge. Jadi datang ka di eta tah mak meunangna sakitu. Mun balik teu boga bebeunangan moal dibere ku aing peuting. Nah aja ieu nunggu dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ja bapakna. Datanya mah lah. Omak jadi tuna ge kumaha aja caina ge alit-alitan kitu omakna ge ari budak ka mana? Arulin tadi minta jajan boga duit 1000 deui sesa jajan dik dibelikeun beas teu mahi. Ieu ti kamari kakarak balik ngomongna mah dek kuling ngaduk kalah mau jala. Atuh kumaha aja beuna mah nyareat mah datang ka ditu lah nya caina kayana model kitu bapak dek kumaha. Mati galeng kitu mikiran bapak gaya mikiran anak. Kuling ngaduk teu jadi. Kuling ngaduk teu jadi. Ngajala di ditu teu boga bebeunangan. Teu boga bebeunangan, kumaha ya geus kieu. Kabeneran aing mah boga salaki model kitu. Atuh kuli naon bae mulungan-mulungan cangkang aqua dijual ka ditu ka cara batur. Nu penting mah balik pamajikan mah mawa hasil, mawa duit. Lain mawa picarekeun sa model kieu. Ada dek ider nanti jadi sarua bae kendaraan dia teu boga, jak urang mah make gelinding 2 mak.
Iya mah picarekeun bapak mah. Balik ulakan merena naon, ngomong geus ngajala lauk eueuh. Geus kulit Eta duit lah. teu meunang. Mantep kudu kumaha ye urang geus kieu. Aing mah mikiran anak, ari aing mah teu nyaho. Bisa balik ka indung bapak aing di Paraban itu anak nu jadi pikiran hayang jajan. Jol deui mak minta duit. Mak minta duit. Laju teu dibere ku mak. Nah nu diberekeun, dibere henteu mak ku bapak. Jadi bere. Dibere iraha. Dibere ge bating aing 10.000 sapoe 100.000 batur mah. Atuh bagi-bagi bae, gope-gope bae burung. Anak geus 17 dibere duit 10.000 eta ge nurut saurang 500 perak sapoe nurut anak urang mah. Teh hade teh ge nya. Atuh heeh. Laju kumaha urang ya? Aing rek diminta dipisah ka gol geus loba anak. Laju Padahal mah menti heubeul mah aing minta dipisah boga salaginya goreng teu bisa usaha. be mama ngauruhan ke laju na kumaha mak. Geus urusan kadinya tah sabodo tah. Laju nek balik. Balik aing mah kejo kadinya urusan ngejo sorangan. Geus tah mah kitu bae budak lamun hayang dahar urusan asakeun mun hayang nginum naheur cai tah menek nyieun kopi-kopi sorangan aing menek balik geus capek rumah tangga kieu aing mah. Lanjut. Heula nimuna kasusah jeung kasusah bae. Laju manek balik oge. Balik aing mah ka imah indung bapak aing sugan karunyaeun keneh. Be atuh kumaha ya bapak budak kurang ge ono Sabodo aing urusan. mah kumaha manehna bae. Aing menek balik pokona mah aing mah geus capek rumah tangga kieu. Mending lamun kasep mah deui diletakan model gitu. Be Ngaletakan kumaha beungeut model gitu aing. Tuih, penting aing. ngeruhankeun mak mah. Balik aing mah. Ulah mah ulah kitu. Geus geura bae. Ulah ticing bae ticing. Gajong bae Berarti geus mak kore mah bapak sadarnya mau pake mau kemana rek usaha bapak geus Teu kieu mah. cukup sadar aing mah hayang ku duit jeung maraban anak. Bapak, Nyangke jeung isuk pake toke bapak nyar. Geus kudu sadar ya ulah balik bareng pokona ulah. aing menek balik geura bae. Ulah euy mak ulah euy.